Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtiyarul ustadi, sareng adapun ari milih guru, payan bagi maka eta penting ayyakhtara kana yen milih talib al-a'lama kanu langkung berilmu, wal aura'a sareng anu paling apik, wal asanna sareng anu pangkolotna, kamakhtaro sakumaha tos milih saha Abu Hanifah hina idzin nalika milari ilmu, Hamad bin Abi Sulaiman ka Hamad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'amuli saatos ngemut, wa tafakkuri sareng berpikir, wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sareng tos nyarios Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu kaula mendakan ka eta guru, syaikhan ka seorang syekh, waquran anu mulia, haliman tur anu hilim, saburon anu sabar, waqala sareng tos nyarios Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sabit kudu tumetep panjen inda Hamad bin Abi Sulaiman, di Hamad bin Abi Sulaiman, panabatu maka tumbuh kaula, ayeuna mah tentang milih guru, kamari mah milih pelajarannya, milih jurusan ai kamari mah. Wa amma ikhtiyarul ustad payan bagi ayyaktarul a'lama wal aura'a wal hasanna. Adapun ari milih guru mah, maka peryogi si pelajar teh atana pinununtut ilmu milih anu pang pinterna. Upami milih guru teh pilih anu pang pinterna, tangtosna ge pang pinterna dina bidangna, sabab teu aya jalmi anu pinter dina sagala ilmu, oge kedah anu apik, sebab upami teu apik mah aya kemungkinan kana gagabah itu. Numawi dina nentukeun guru oge kedah leres-leres, margi upami teu leres-leres mah tiasa wae kan murid jadi korban, anu matak kudu anu apik. Wal asanna, nah ieu nu katiluna teh kedah anu sepuh, paling sepuh gitu, usiana kudu anu paling sepuh. Jadi 3 syarat natehnya, kahiji
kedah anu paling pinter, kadua paling apik, katilu paling sepuh. Tuh. Kamahtaro Abu Hanifah hina idzin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Sapertos Abu Hanifah oge sami waktos dina nentukeun guru teh milih ka Hamad bin Abi Sulaiman. Mikir gitu tah, dipikir anu memang tepat gitu kanggo anjeunna. Nah, waqala Abu Hanifah rahimahullahu taala, maka saur Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Kasauran Abu Hanifah teh kasauranana kaula geus menakan ka eta guru teh seorang syekh anu terhormat bahkan hilim. Kan hilim tehnya bebas tina naon tina dendam itunya. Hilim, santun itu. Penyantun. Sabar gitu. Kumaha ningalina cenah oge. Tiasa ditingali teh tina cara ngobrol gitunya. Waqala saurah Abu Hanifah teh, sabatu inda Hamad bin Abi Sulaiman panabatu. Teras kaula teh tumetep cenah cicing di Hamad bin Abi Sulaiman. Maka kaula oge tumbuh sapertikeun urnya tumbuhan anu subur gitu. Karasa perkembangan anak dina masalah ilmu. Da sabab naon atuda milih guruna kantos tepat gitu. Berpikir-pikir tanu matak dina nentukeun guru teh tadi pan Abu Hanifah mah ba'da ta'ammul wa tafakkur. Berpikir tangtos naoge istikharahnya tangtos naoge. Taya turutan urang sadayana. Nah itu nya kartos teh. Wallahu a'lam bishawab.